Kang Piki Jumat Ali Praja. Sampurasun, assalamualaikum sampurajan. Unu palih katu abdi Kang Fajar Muhammad Fajar Firmansyah SH. Gitu. Sampurasun para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama ilmiah tapi disebatkan tadi dimistikeun. Apunten ya. Abdi nganggo pangsi, ras duket hidup. Dukun. Tante ayeuna nyebat gitu kan? Aya, sebenarnya padahal upami ditinggali orang berpikir itu tadi harus secara holistik ya. Harus bulet gitu. Bulet gitu, enggak usah potong-potong. Mantap aya istilah ieu mah pangitannya ajaran sepuh. Tong dimimitian ku ngewa. Janten tadi teh kan dugikeun kanu medianya. Ya, Media tak itu kan di literasi tak. Maksudnya kieu fungsi tadi urut badak teh sekam teh. Eta kan kandungan anak naon? Iya. Teras pami dikasih uyah korosok reaksi kimia anak kumaha. reaksi kimia anak kumaha ditambihan deui bawang beureum bawang cabe beureum bawang beureum eta reaksina sapertos kumaha berarti itu bagian nu ayeuna sareng kapayun mariosna nya Mariosna gitu. Makanya kada aya pananutikan. Ya sedih pertama. Di bae Oh, cik kinten-kinten tak kurang kurang teh kudu ka tempat-tempat anu sepi tempat anu endah karena di kumaha kan tahu di kana metode. Ilmu metodenya itu satu mencari waktu tenang. intinya Kedua milih tempat anu tenang. waktu cari teh nya ruang sareng waktu teh bisa Ya upami dina Islam makani wa zaman. Zaman itu waktu makan tempat. Sanes makan dalam bahasa Indonesia nya. ya mohon makani Kita mun itu to'am di bahasa Arabnya. Makan itu tempat. Makani wa zaman, waktu dan tempat tidak diawas. kalau misalnya pun ada tadi si kalapa bang dan waktu. Tapi pada tingkat itu tadi jelaskan, pada tingkatan tertentu, pada situasi dan kondisi apapun kita mampu menciptakan ketenangan. tah eta intinya manu kuda di udah Nah itu Ya memang maka kayak tahapan-tahapan mana jalma manusia. Karin lotos manusia memang itu ya. nu apal kalapa Ya lotos bisa menciptakan ketenangan. Upami dina filosofi ku jaman lotos teu perlu apapun melepaskan keduniaan. Ya pangitu kadinya lah. Arahan nama ya harus bisa tahapan-tahapan gitu. jadi ayeuna tadi teh akan tadi secara detailna kanggo urang biasa diserap urang sadayana Ya. yen urang utamana milih waktu anu tenang makani makani wa zamani jamanina kaduana tempat tempatna makani. si makanina nah adek di kamar nah adek di ruang tengah nah adek di suhunan mangga Atau rek lompat ka gua kalau mau mana? Kayak sanggup mah. Nah, jangan kayak emot. Jadi budaya nyeker. nah nyeker Kan ada nyeker kan atau selain dina ilmu refleksi kan terus dijelaskan bahwa dina emosional dampak kaki teh banyak simpul-simpul sakit. Nah itu waktu berkaitan dengan mani nyupi, ternyata para praktisi refleksi itu ada juga yang menyebutkan bahwa untuk penyembuhan itu jalan nyeker itu tengah hari. jadi menuju poe ereng-erengan kurang nyeker Bahasa Cina ya dampirna. Urang udah ada nyeker. Tapi disebut dengan metode grounding. Grounding kan urang berinteraksi dengan bumi kaki urang. Asal di tanah. nah ini tuh pemirsa ada muka dia ayah si grounding ayah namun
jantan ngalebarnya pamirsa. Itu ngalebar salerna mah kieu. Pami ditambahkeun ieu nya. Tubuh kena ku kopi. Melemah di dia kan panginten paminggu udah keseimbangan positif sareng negatif. Seueur negatifna ya, sehingga tubuh melemah, diserang COVID. Nah, aku orang tuh di sina nyeker, di grounding ke. Grounding itu adalah penetralisir. Negatifnya diuikan di kamu. Mangga, innalillahi di kabumikeun deui. Widenya kunaon itu para petapa ayah bahkan di film Sunan Kalijaga ge terus di asana teh divisualkeun ternyata itu intinya ya pelepasan energi negatif ya. Jadi si energi negatif di tubuh itu dilepaskan. Iya, pelepasan dikroningkeun lah gitu. Dikroningkeun. Terus nya ada penelitian gitu bahwa pohon beringin itu mengeluarkan ion apalah, jadi bisa menyehatkan manusia. Si beringin. Iya. Tapi pohon cau kumaha? Aduh kan. Kata mah cau dewe di tuang. Terutama cau mas, cau mas. Nya, lupa tuh ya, Cau mas anu salami jadi mistik. Muluk senang Muluk pakai susu waluncatan susu. Terus dina kelor oke satu itu saja namun disumput-sumput tadi dinyata ya kandungan gizi yang besar. Eta teh. Ai kunaon? Ya begitu ditebih-tebihkeun cau mas makeun jeung karungkun. Sararieun Kelor oke sami jeung karungkun. Nah, iya, kayak perkawis cau mas abi melakukan penelitian pribadinya waktu tahun 2015 pas observasinya tiap buka abi teu nuang pun mah cau mas serta cantuang nanon cau mas keresan abi harita kata rajang kanyawat lambung. Ternyata dengan rutin mengkonsumsi pisang emas itu lambung menjadi sehat. Setelah abi googling ya ternyata itu ada enzim-enzim tertentu yang melapisi mukosa lambung ya. Terus kaduana karaos leureus karena mungkin kandungan gula tinggi gula batina. Terus ada vitamin yang lain. Nah, sana sukrosa beri glukosa sukrosa glukosa gula. Iya, dua macam. Dan mineral fosforna tinggi. Itu abi tengah ros malah tengah hari bisa sampai dahan. Iya. Puasa. Berarti awak sedikit. Alhamdulillah ta penonton. Ayeuna ulah sieun ku cau mas, ieu pengalaman pribadi tos kabuktoskeun. Anu boga susu kok tong sieun malah tambah kiat susu. Perkawis cau ari abi mah tadi teh ya tadi disabit-sabit korma. Ari abi mah Pak cenah ngarokok teh eureun atuh ganti ku korma cenah. Atos sieun teh digentos ku korma kan teu hurung. Da kormana didurung. Da kormana disunut. Teu hurung tah. Terus naon deui ya? Kala panami. Iya, mangga. Kan dimistikeun teh di antawisna coba soge daun kelor. Tapi daun kelor teh kunaon atuh kurang kena karena budaya urang ayeuna disingsieunan. Nah, kumaha tah? Padahal nya di Amerika di luar malah di negara orang kulonan disebut kurang negara barat itu terus diteliti kandungan energinya, kandungan nutrisinya dan segala macam sampai kita disebut dengan the miracle of tree. Wish. So, Pohon ajaib. karena daya kesembuhan. Nanti orang mah disingsieunan. Yes, deui kan strategi kebudayaan. Nah, gitu. Naon sababna ieu pangna kitu. Janten akhirna naon? Urang beranggapan nya punten menata sebelah mata. Karena budaya orang tidak anggap kampungan. Budaya lokal orang tidak anggap ya nu diikat sekali nu diikat jeung nu di
Bapak situ tuh bisa ngomong ilmiah. Dukun, kayak nih. Waduh. Gitu. Ini kan buktiin aja tuh di ikan itu di gamis. Bisa. Gitu. Mantap, jangan rendah diri. Nah. Percaya dirilah dengan budaya asli kita, budaya karun urang teh atau saya mah. Alhamdulillah. Kan cuman memang untuk bisa diakui itu harus perlu pembuktian ilmiah. Tanya tugas para ilmuwan ya. Ya, akademisi. Akademisi. Hari orang mah akademistik. Akademisi. Tukang ulin, tukang ngop, iya kan, tukang guguar. Nah ilmu tukang ulin, mah jika kieu ka pamioyong ilmiah, mangga para akademisi teh para profesor, Ya, para dokter tugas berbagai akademisi. Makanya. kajian ilmu mangga sok eta mah tugas salajengana abdi mah menganteukeun hukul. Ya, alhamdulillahnya gitunya ayeuna. Ternyata gitu. Kan ayeuna kieu aja ya. Tadi kelor, cau emas, kandungan protein sangat tinggi. Nah, sangat tinggi protein, bahkan miracle of tree. Pohon ajaib ya. Coba atuh ayeuna tah. Ieu mah himbauan berarti Sunda Hyang Channel. Gitu. Himbauan ieu mah. Ngageuing ka urang sadaya nu keur sarare ya. Ngageuingkeun sok atuh ango eta tah si daun kelor. Atali paranti karuhun urang teh. Mohon. Sok nyararing atuh. Godog lah. Kurang, cairnya Kalau deh oge raos. di sayur mana sok daun kelor teh ulah sieun ilmu lalu cata wadul itu mah. Jadi tadi teh insya Allah gitu, insya Allah cau emas, daun kelor meningkatkan imun tubuh kayaknya. Nah, tubuh yang sehat imunnya kita tentu sehat. Terus dia perkawis cau emas abi ge kantos observasi kapun anak waktu pun anak yuswa 3 tahun tak pasti anak cau emas ternyata moodnya itu lebih bagus, lebih ceria. intuisinya lebih bagus, Lebih ceria gitu. Kalau alasan hobi ngagambar nate wah mood. Nah, iya dangukeun ya. Kasadayana nuju ka sarang kopi di ulah hariwang. Tong sieun. Gira garumbira. Nah, kahiji tos diwawuhkeun jeung mula lembut jeung makhluk halusna anu mangrupa virus. Lah kaduana ternyata secara herbal cau emas kelor ango lah. Nah hati ke daripada orang nuangan obat kimia mungkin nyangsang dina ginjal dina leper langkung repot gitu. Masa kapuntennya ya abdi ya dari promosi mang disebatin mangga lah. Abdi rokokna ngarokok herbal. Tuh Terus teu ngarokok deui rokok kimia. herbalnya disami bako. Iya tak kimia nama filter iya kesumpingna ti kulon. Nah gitu. Bahkan upami disusul tepus si kurang ditambah lebih jauh digali. Salaras nama karuhun orang Sunda, bari orang Nusantara atau apapun lah namanya gitunya. Itu sudah mempersiapkan obat-obat berupa herbal. Anu kurang dasar kagali. Dina jamu-jamu, dina naon. Salaras nama kan cuman, hapun tentang itunya, iya sanesnya. Kayak kendi orang itu tidak ada budaya tulis, teu dicatet. Atau catatan air mawa. Duka, iya perbandingan dengan budaya Cina. Di budaya Cina itu herbal ditulis. Kusin saya teh. Tulis mesin saya bahkan itu cenah cek sakawal nama sudah 3.000 tahun yang lalu itu dilakukan. Kunaon di orang itu. Ayahnya catatanana. Nyap duka lah pangitan ayam kan tersembunyi. Iya bagian generasi ke depan ya. Meneliti Teangan tulisan kalau kurang ya kan kurang. Lanjut anak incu kapayunan kayak gua nih. Ilmu tapak lacak karuhun urang. Cuk nyuk galuh mah pailaratan lah gitu digali deui. Utamina kearifan lokal urang teh. logika nama kieu lah upami mata ngabahayakeun anak itu pasti ilmu ieu teh terus Moal aya, moal moal didongengkeun. didangian Itu batak didangiankeun oge nyatang tos aya manfaatna kanggo anak incu tos kabuktos ampuh. kan sifatna dangiang mah kieu bisa dicaritakeun bisa oge henteu disidem ku sorangan
intinya kunaon matak dicaritakeun ya itu aya manfaatna kang anak itu. Nah, tadi atosnya ayeuna cemas, kelor, eta kanggo perbaikan kondisi tubuh secara umum lah. Secara umum eta kanggo perbaikan kondisi tubuh. Tapi sadar cari kita kelor cemas ID pegagan atau nabi antara Tah maksud abdi teh bade namihan naon deui? Antanan ya 2 rupiah. Antanan itu biasa karena ngaregenerasi sel sareng aya oge anu fokus karena paru-paru. Iya antanan teh antanan nu mana? Antanan gunung, antanan cai ya Kang ya. Sama sadaya antanan fungsina saya. Sami. Mohon. Kan eta anu sok seur digunakeun mah nu dina garangan. Sisi sawah sakieu. Nu ageung. Nu ageung. Antanan ageung sih rata-rata nu dianggo. Nu dianggona sanes nu alitnya. Nah, gitu. Tah aya deui geuningan. Tutungkusan karuhun antanan. Iya pengalaman pribadinya kan untuk mengatur panas dingin tubuh. Ya kan itu berhubungan. Salah satu COVID itu ya, itu serangannya kelembaban tubuh kan. Fluktuasi Ya. panas dingin itu. Tapi alhamdulillah tos jalan langkung ti 10 tahun di bumi teh teh tina caikeun deui. Tina kemli. Terangkeun mantap ke kita Janten kumaha. Sanes tina galon. Sanes. Janten eta teh terjadi proses penyeimbang panas dingin air dina kali kunaon sok dina pori-pori ieu teh kaluar cai bintik-bintik air. Lamun jari ramo Dina kendina. oh dina kendina Nah, mohon. itu teh proses penyeimbangan suhu air sehingga air nu diminum tina cai kendi kunaon matak wareg gitu. Hanaang teh wareg we eta mah karena suhunya sempurna. Maka Nabi oge kan Rasul mengajarkan sebaik-baiknya bejana itu dari tanah. Dikah. Tersikat. Kunaon dina kurang di tengah deket ya. Aku ciptakan segala sesuatu dari air. Dan manusia itu diciptakan dari tanah. Tak eta dua unsur eta. Seimbangkeun. Saimbang. Karena di kandi itu kahiji unsur tanah air. Kedua pembentukan nganggo cai. Terus katilu nganggo seuneu. Kaopat dikeringkeun. Sadaya opat unsur. Sempurna. Seuneu, cai, taneuh, angin. Nah hiji Nah, ini. hiji. Iya pemirsa ya sadayana saya pisan tapi sadacana mangga subscribe heula bukan subscribe heula ayeuna tah kan urang ayeuna dijauhkeun ya dijauhkeun ku air mineral ya pami dibandingkeun ya punna ya air mineral sareng berarti nu dina keuni air naon eta ti sumur atau di mana ya Nya ari abi mah di sumur gali. Nah, kan berarti itu kan dari tanahnya. Iya. Sumur gali. Pami cai kieu tah ayeuna. Kedah dikumahakeun heula. Nah, digodog heula langsung disimpan. Kan keuni. Kinten-kinten ya. Kinten ya kaleresan di nya abi pengalaman walah kaleresan teu nama alam gitu. Tadi mertua teh aya mau tempat galau. Gaduh mertua. Mun itu Aya kan. aya kene. Aya nu tempat galau nu tina keramik anu. Kapungkur ayahnya Nyata masih aya di siang galon dicurukeun ka dinya nya. Ciciga ona teh. Itu ternyata segar nama sami. Oh, jangan teu kedah ditaheul heula. Ya, sami segar nama kenyangna terhadap dahaga teh sami. Tapi mungkin kualitasnya ada karena airnya air olahan. Iya, terus diolah Misalnya kimiana nya panginten tak terus benten sareng air nu sumur gitu panginten. Tapi abdi mah langkung satuju China tina Sama sumur timba mah. nya nu dikitu. Karena kan dina paralon teh aya unsur timbal dan sebagainya. Iya, bahan kimia. Dan kimia. Eta ari ditimbang mah kan langsung dicanak ti taneuh gitu. Engke teras disimpan deui dina kendi asalna tina taneuh. Janten
nu utami nama pangitan fungsi kanggo keseimbangan suhunya, Suhu tubuh. kimia tubuh. Suhu tubuh berujungnya ke kimia tubuh. Oke. Oh iya kan di raoskeun oge benten. Ya karena kan suhu tubuh ke kimia tubuh ya asam basa tubuh. Namun terlalu asam kan tubuh lemah. Iya. Mengundang bakteri dan virus untuk datang. Jadi mah tinggal deket lah. Indikator nama. Tah. Bade tuangeun, bade leuweun. Kategori nu upami nyegrak ka dieu eta teh sae kanggo badan. Bade leuweun eta nu nyegrak we ka dieu itu indikatorna tah. Filter. Ya tubuh teh tos nyarios gitu ya ini nama. Tadi Tah, berarti filter teh dina tikor urangnya. antawisna. Di antawisna tikor urang. Oh iya mah teh sae ieu. Sehingga teu raos. Tangtos eta mah benten-benten pangintennya. Mohan. Maksudna benten-benten di dieu teh karena berkaitan sareng selera deui. Panginten teh eta kan biasa dina bahasan sarajengna. Ya, eta mah gitu. Dina tata salira teh aya ngajarkeun ilmu anatomi. Panginten. Ya, kayak nama kan bahasana bahasan tadi teh COVID-19 ditinjau dari sisi budaya gitu, dari sisi budaya karuhun urang, tah gitu. Karena ini teh lumayan itu, tos bade sabaraha jam gitu, teu karaosnya, teu karaos panginten panjang, janten ieu mah salaku oncor, terang oncor, Terang. Anchor. oncor, Terang. oncor naon? Sejenis obat. Ya, berita Nah, jadi obrolan orang teh itu oncor. Kata nabi obrolan corona. Oncor obrolan corona. Tah sadaya di acara ditutup kan. Iya, aya leuweun. Barudak lainan lulus ayeuna mah gelarna LC. Naon tah? Lulusan corona. Sadaya LC-nya. Ya LC. Udah kan. Di SD, SMP, SMA, Gelarna LC. LC weh. Lulus corona. Alhamdulillah. Terus gaduh gelar. Nah, ya saat ditutup ya Kang acara iya, kumargi tos cekap lah laminya. Mohon. Kayak orang ngebahas deh karena segmen-segmen berikutnya tangtos nawae sarang materi-materi anu langkung menarik gitu. Berkaitan sarang obrolan iya kinten-kinten anu bade didugikeun ku Kang Piki Jumat Ali Praja mangga sangat ya. Sarangok ya. Dah kedah. Paling kali itu karena kamera. Iya, aduh mangga. Ya, intinya mah kieu lah. Imun dan iman bahasa agama itu berkaitan. Kepercayaan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, karena Islam sendiri itu bisa berarti penyerahan diri kepada Tuhan atau aturan Tuhan. Yang lebih jelasnya lagi adalah kepada kecerdasan universal yang Tuhan berikan kepada manusia atau kepada alam ini. Iman, namun iman nakiat otomatis imun pasti naik. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipukul rata. Aina menuju corona, apakah semua orang akan mati oleh corona? Wah, Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Bahkan Kang Ari Ginanjar menceritakan, menyadoskan tentang anu tentara latihan ditembakan. Kenapa berebet tumpat? Berebet tiarap daya kaku. Sebab sauna, katakan Ari Ginanjar, setiap peluru itu sudah ada namanya. Jadi mohon hapunten. Ieu si A, geus aya tanggaran si jebret mau termasuk virus juga sauna ya. Menurut geus aya ngaranna tapi virus itu bakal kena kasih. tina kita buluhna. Nah, kita ini tadi disebut kecerdasan semesta lah, kecerdasan universal tadi. Terus aya bagian-bagian makanya pasrahkeun ka. Iman itu otomatis iman akan menghasilkan rasa aman. Iman, aman, imun. Iman, aman, imun, iman, aman. Ya, kata terakhir lah pangitan ti abdi. Closing statement Closing statement pangitan itu. Nah, orang yang merasa aman itu akan bahagia. Akan selaras merasa nyaman. Nah, sementara orang yang tidak seiman, was-was, waham, kasiun, anxiety lah. Bahasa ilmiah kecerdasan. Makanya ayat dina bahasa agama la tahzan innallaha ma'ana.
was-was sih teu inna allaha ma'ana saestuna Allah mengatur ilmu maparin mengagadukan kecerdasan ini bersama kita. Takut itu nak kajian tina karifan lokal oke sami laktol